Grab komen. Yeay. Sip. Kasep dah lah tuh. Ieu mah peupeujeuh ka para pendidik. Mereka guru mereka. Guru teh pendidik. Tapi salaresna mah nu namina guru teh yeu. Atanapi pendidik teh sanes sosok manusia nu aya di payuneun peserta didik atanapi murid. Kolot bisa jadi pendidik para putra-putri. Pejabat jadi pendidik masyarakatna, presiden pendidik jadi keur bangsana, ulama pendidik keur umatna, tah urang mah salaku guru. Ngan di dieu nu jelas nu jadi guru mah pendidik boh dina ucap sareng sikap teh kedah leres-leres dicontohin murid, boh dina bahasa boh dina sikap. Contohna sapertos Pak Amin, bahasana halus, sikapna halus. Wah, Pak Amin makhluk halus.